Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, murid-murid Ibu sadayana di kelas 2. Kumaha damang. Mudah-mudahannya urang sadayana aya dinu kaayaan sehat walafiat. Tepang deui sareng Ibu dinu pangajaran bahasa Sunda di kelas 2. Satu acan dikawitan, yuk urang sasarengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ieu urang neraskeun pangajaran genep dinu materi cai, bumi, jeung panon poe. Submateri dinu pangajaran genep anu ku urang bakal dipelajari dinten ieu nyaeta ngeunaan nyalin paragraf ku aksara sambung sareng nyieun kalimah. Ayeuna urang nyalin paragraf. Mangga dibuka kaca 66 bagian A. Nomor hiji contona, lamun usum hujan, popoean baju kuring jeung eulis tara garing sapoe. Jadi maksudnya kalau musim hujan, jemuran baju saya dan baju eulis tidak pernah kering dalam 1 hari. Nah, tulisan ini dirubah ke dalam tegak bersambung. Seperti contohnya, seperti ini ya, lamun usum hujan, popoean baju kuring jeung eulis tara garing sapoe. Disalin ke dalam tulisan tegak bersambung ya. Salajengna nyieun kalimah lumasar kanu gambar. Tah ieu ku Ibu dicandak salah sahiji gambar. Dina gambar ieu peku hidep jieun kalimahna. Contoh. Dinten Sabtu kamari, Dodi jajan baso di sisi jalan. Dinten Mingguna Dodi nyeri patuangan. Kumargi jajan basona di tempat anu kotor di sisi jalan raya. Sepertos kitunya contoh ngadamel kalimat dumasar kanu gambar. Jadi membuat kalimat berdasarkan kepada gambar ya. Seperti ini. Hari Sabtu kemarin, Dodi jajan baso di pinggir jalan. Keesokan harinya di hari Minggu, Dodi sakit perut sebab dia jajan basonya di tempat yang kotor di pinggir jalan raya. Nah, seperti itu ya. Bisa semuanya ya pasti. Anak-anakku semua, murid-murid Ibu, bagaimana sudah mengerti? Mudah-mudahan semuanya sudah mengerti. Atos ngartosnya sadayana, upami aya nu teu acan ngartos, mangga diputer deui videona atanapi telepon menghubungi ka Ibu. Mung dugi dieu wae materi urang dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.